Mang, bisa teh mang ngabercan motor aing, Mang. Wih, saya mau sok rendahkan aing. Rek naon aing lagi di Banten, cuman ngabersan motor teu bisa mah. Lagu naon? Langsung gejrot. Modar sia, cuman itu berburu. Buru-buru, kota aing sorangan teh ngaku aing anakna. Saya jadi surat kieu sih. Geus bersihan teh motor aing na bersih ah. Oh ya geus, tinggal kurang motor di dia. Kuncina lah di bawahnya. Tah aku bakal motor aing na bersih nya. Anek baik heula. Dek lapangan cangkeng heula aing. Ah, Mang. Pokoknya mah bersih motor siak aing. Aing rek ngojek motor aya oke. Ya, bensin aya ya. Tapi aing bingung mana ya pangkalanna. Sudah yang di pura. Heueuh nya. Mana yang ngojeknya? Dah, coba orang telepon baturan aing. Lur aing geus, telepon. Si Rukmi. Panas banget. Itu main iya dulur aing nelpon. Curiga aing biasana lamun dia pasti pinjem duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awu Jo aing keur teu nyakel duit. Lah buset. Aing nelpon saya cuman rek disangka nginjem duit wae. Kan sia biasana kitu wae. Tumben tuh rek naon? Teruk. Aing rek nanya ke bangkalan ojek yang deket Masiat ya. Itu. Aya Jo, cuma aing geus lila can nempo deui tempatna. Kumaha mun ayeuna sia antar aing ka pangkalan, Assalamualaikum. Heuh hayu. Sia kan mah aing ya. Wani tangguhan ayeuna. Heuh aing ke Mas ya. Kumaha carana aing kudu ngabales budak duaan kamari. Gara-gara budak duaan kamari si Boncel jadi cilaka. Tah, budak dua kamari kersorangan tah. Wah aing dijieun nganggur sia. Anjing, silo amat ya. Tah, tungguan sianya, tempokeun sia. Pertemuan yang kau berikan begitu menyedihkan. Aku pun tak bisa. Los lah bah motor doang ge. Ning aing HS heula Bener. Duh, lur aing kemana sih? Gila amat di tangguhan teh tadi. Bawa-bawain nonggengkeun di jalannya. Ya Ci tadi. Ya deket jauh ieu. Aduh, iya lembur, geus beda deui wae. Sarempit banget nih, masih bijo di mana nya teu katempoan. Nanya ke batur au jelema, kemana nya urang? Tadi tuh apanya? Aduh, beda pokoknya ieu geus lila geus tara ka dieu. Mangge duit aing ya gope. Lumayan dia jeung nambahan masa tim aing ya. Gope ah kantongan lah. Mang, meloroi sih gawe teh. Yang Rukmi, Iya, Kak. yang kurang diep di dia yuk. Pasang anak Ayo, Kak. pemandangannya indah.
Fokus muka ayang. Si Abi kawae. Ngeunaheun adem. Aduk di dieu teh ngeunaheun adem. Siga deket maneh. Abi kawae. Ayang aboget tebakan ya. Naon tah? Naon bedana daun jati jeung ayang? Entunya hoa. Mana belet amat sih? Emang naon Lamun tuh? daun jati mah mulakna ke handap, Heeh. lamun ayang mulakna ke hati aa. Si Abi bisa wae. Aku malah mun urang pindah ka ditu. Udah kali itu. Ayo atuh udah kali Nu itu. bareungit diri mah ah. Iya. Si ayang hayang ka mana? Ka mana we anu naheun? Ngeunaheun. Urang neangan baso atuh. Bahnya. Heeh. Ini ayang sing ngomong mana? Aduh, aduh, ah. Tekuna naha. Aduh ayang atit. Tekuna naha. Atit. Geus urang neangan baso lanjut. Tiup tiup adiup. Nangan Tiup baso. ya tiup pada tiup nyeli. Tiup aduh. Lanjut neangan baso wae ah. Atau bayakeun ya. Heeh. Begitu kan. Buah ih. Ih, si Ama bisa wae. Buat apa bawa letak? Kok mana gitu sih mau fisik? Emang Banget orang kos letak. Emang kuduna kumaha? Emang Pon bener kan? Pon setingkat tengah disebut Ih, nah. letak. Aing tenari mah disebut letak. Enggak tangguan ah. Cinta itu bisa nyenengin banget, tapi juga bisa sangat nyakitin. Mang, udang mang. Udang mang. Orang molor wae. Gelo, siapa ngaganggu wae aing keur ngimpiin dah. Aing kakerek cumuy jeung bidadari, dihudangkeun ari sia. Ah, cumuy jeung kebot sameureun. Ah, rese sia mah ah. Naon? Ngejar motor aing, geus anggecan motor aing. Tuh anggeus tinggal mayar. Mana motor aing geus anggeus? Eta geus anggeus. Oh, wah geuning ah. Motor sia tuh. Mana motor aing? Oh iya tuh. Mana oh iya? Di mana motor aing ieu? Lah, tadi di dia ku aing diteuneung. Wah, saya kudu tanggung jawab motor aing ieu. Tadi motor di dia. Mana motor aing oh iya tuh, sia gawena molor wae sih kumaha sih gawena? Terus kumaha ya urang? Geus gorona bos sia lah nek ngomong jeung bos sia. Pidikeun ku mah gorona ku mah urang sing diomelan. Urang ku mah nya. Bang. Bang. Daripada aing kita ngagantian motor, mending aing kabur ah. Bang. 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 Wah. Ini budak ka mana? Terus ngalengit wae budak. Wah, kabur ieu budak teu tanggung jawab mah ya. Nu hiji geus beunang ku aing. Tinggal nu hiji deui ku aing diteang ka mana wae ge. Pokona ku aing dijieun nganggur teh budak kabeh. Aduh, aing motor si aki-aki sagara leungit deui. Aing kumaha urusanna ieu? Kudu ngagantian ieu mah ah. Teu kosna awewe anu di jero mimpi aing tah. Heueuh bener ya, mirip banget mirip. Benar. Neng, Naon, Mang? ka mana Neng? Aing nangan di Masih Bejo. Bejo mana? Bejo Hideng. Oh, si Bejo Hideng. Heeh, Mang, wauh teu. Wow, mah di dinya deket kandang hayam, mun kandang hayamna 2 tingkat. Oh, heuh geus atuh, Mang. Kenalan heula tuh, saha ngaranna? Segala hayang kenalan deui, Mang. Ah, Buset, sombong amat sih. Judes sama sih, Neng. hit
atuh kumaha wae cek aing mah. Buset eta baturan si Bejo ku sombong-sombong teuing nya. Ampun aing mah. Heh, amit. Si Iwang tuh tegur ku aing ah. Pura-pura teu nyawa mun aing ngagawean manehna. Wang, rek naon Wang? Emang si Bejo. Rek naon? Jumpa awewe heran. Ah, Atau ngilu aing sama. tuh aing lu. Cuma usah lagi perkasa. Pan aing ge perkasa, duit aing loba aing anak sultan. Aing milu atuh. Tong balik itu sia ah. Ih, niku jahat ka aing teh. Balik mau sada kodagorkeun sate balik sia. Saya galak bener Balik sih. balik Wah. balik balik. Balik. Milu aing. Balik gitu ah. Kebijakan siap RT ku aing. Duh, amat tidur aing kemana ya? Tangguan tadi tuh datang-datang. Bawa-bawain nonggengkeun di jalannya. Padahal deket jauh iya. Wah, itu aya kandang hayam. Tadi cek budak goreng itu gimana ada kandang hayam berarti itu salah eta imahna. Wah, itu tidur aing. Baik-baik nama. Woi, Rukmi. Kemana wae sih di bangka dia gila amat? Aing poho jalan Imasia. Untung tadi aing kapanggih budak goreng ngabejaan Imasia. Aing capek kacida. Oh, geus dia, ka dieu heula, dieu heula. Aing capek banget Jo, sia mau mere minum apa? Hayang minum naon sih ya? Minum non we asa ulah amer ke aing caleng dipake deh ku sia. Heula tuh, cai betasanya. Heeh, Gus. Oh, kedeung aing dapat bacain tangguan dia. Heeh, siap. Ya, minum lah ya, capek mah. Oke, Jo. Bisa yuruk ah. Kedong atuh Jo, aing karek minum sia. Minum lah sok minum Tega lah. amat. Cing burit manten. Tadi macet tuh di jalanan sia ka dieu. Henteu bawa atuh hayu. Geus minum na. Geus ya. Geus teu haus. Henteu. Tuh. Jang. Sini yuk ya. Yuk. Yuk. Ojek, gerangan pangkalan, halo. Beli pangkalan ojek, gane cocok. Bang ojek. Jo. Naon, Bang? Cari ke mana? Aing arek ka pangkalan ojek. Arek naon? Arek neangan ojek aing arek usaha ojek. Iya ta Jo, jelema goreng anu tadi kapanggih jeung aing. Oh iya, atuh ieu mah goreng-goreng juga CS aing. Ini ieu baturan sia. Oh, baturan aing. Bohong banget Jo baturan sia, aing kenalan ge ogaheun. Hayu Jo ulah lila-lila aing musing utah nempo beungeutna. Ih, hayu atuh. Hayu buru. Nah, geus hayu. Rek, Anjing tega banget aing ditaringgakeun. sakedeung ya, Bang. Sakedeung. Parah aing baturna. Ke pangkal ojek doang. Nya aing mangkat lah nya. Bye bye. Awas ya. Halo sombong ka aing. Dadah. 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 Itu tuh Jo tempatna. Oh, itu Ruk tempatna. Heeh, Jo orang ka ditu. Oh, yuk. Oh iya tempatnya Mel. Iya Jo tempatna. Ih, atuh cocok cuma Mel yang aing ngojek mah. Aduh, rendang amat sih ya. Kenapa teh sebejo di dinya nya? Geus atunya Jo. Aing ngagolera ah, sugana menang penumpang sabari nangguan penumpang. Geus aing baliknya. Tuh aing nunya. Oke, nunya aing, Jo siap. Oke. Ah, di dinya mangkalna kanyahoan ku aing. Aing kudu ngatur strategi mah ye. Mang. Ini wow kasih bejo tuh, Mang. Bagus Okta, bejo. Bajo. Apa? Oh. Di mana itu budak di mana? Naon emang, Mang? Kan store motor, geus 2 bulan boa, aing tarik wae motorna.
Gimana sih nyawa tuh tadi? Nyaw. Yuk antar aing. Urang kabanggi jeung manehna. Ayo antar aing. Udah mana? Nah, eta. Tuh, itu lain jalan mana tuh? Oh, si hidung-hidung nama. Oh, eta. bener. Sampekeun. Ayo antar aing yuk. Yuk. Iya kayaknya kawan ku aing. Tah, Mang. Tah. Ieu lain ini budakna ya. Bener eta Ya. budakna. Ayo naon sia? Geus, ieu mah. Eta Uruskeun we. saha ngomong baturan sia kitu? Uruskeun ieu mah. Masalah saduaan ya. Naon ya, Mang? Mang, nun Mang ya, nun. Sia ka mana? Sia minta tolong. Ayo naon, Mang? Yang ada bagus bejo okta ya. Oh, Mang kenal itu. Dan setor sia geus bara bulan gua. Maaf. Dia kunci motor sia. Ih, Kunci motor gua. Aing ngogenya ada masih lah. Sia setoran lah bro. Yo, sia. Mana tempoy eta suratna? Surat sia dulu leungit di surat lagi lah. Ih, Wah, aya surat mah aya. Mana suratna? Sia balik ke ditu lah. Urang setor sia mah lain store acan. Yo, Teraon. balik sia. Beli duit aku aing. Ih, Yo, namanya duitna ka urang urang balik. Ya, daripada itu setoran sih bener motor ku aing gua balik. Ya. Terakhir, jeung ojek. Oh, deui aya hijina.